Sebelum kami melangsungkan ke acara selanjutnya, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain. Qala Rasulullah ta'ala fil Qur'anil Karim, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nyatanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala kenikmatan-kenikmatan untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada keluarga besar yang sudah mengantarkan, yaitu atas nama Robi Fajar, putra dari Bapak Uned dan Ibu Iis Leres. Alhamdulillah parantos ditikahkan kemarinnya aya nama kantun penyerahan dari keluarga besar. Yang alhamdulillah sudah ditikahkan kemarin pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 dengan Livia Widyasari, putri dari Bapak Ujang Kurnia dan Bapak Agus Sutira dan juga Ibu Eli Leres. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedua mempelai kita dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, sehat badannya, gampang rezekinya, dan apa yang dicita-citakan oleh mereka berdua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Dan terima kasih kami ucapkan kepada musik dari RA Putri Organizer. Alhamdulillah sudah mengiringi tadinya penjemputan dari keluarga besar mempelai pria yang langsung diriung oleh Bapak Lengser dan Ambu. Alhamdulillah sawerannya juga seueur sing sarehat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terlebih juga kami ucapkan kepada fotografer yang alhamdulillah video syuting sudah standby dari jam 5 subuh, dan juga buat orang DPR-nya pak-pik pakwainya. Baik, pada sulanya kolong tinggal waktos, ya teh bade ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Sunda we urang campur adukeun we nya, asal ulah ku barat teh sim kuring teh tiasa barat. Baik, sebelum melangsungkan ke acara selanjutnya, penyerahan dari keluarga besar, karena ini sudah agak siang ya, biasanya jam 9 itu sudah beres serah terima penerimaan, tapi jam segini alhamdulillah kita masih dalam proses. Mudah-mudahan urang sadayana sing sarehat we nya, intina nama sehat dulu baru sukses sadayana. Dan kami haturkan kepada pembukaan MC, yaitu saya sendiri Andrew Sofian yang sudah memimpin acara, dan juga dari RA Putri Organizer yang sudah ikut kerjasama bareng. Mudah-mudahan semuanya pada sukses selalu. Dan kami langsungkan saja biar tidak nyangkolong tingkana waktos dan ya tetos siang tos kukurubukan walaupun non caket ogenya. Orang langsungkan baik karena acara selanjutnya itu, sebelum kami ada penyerahan dari keluarga besar, akan utamakan kami pembacaan ayat suci Al-Quran dulu yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Rafiki Al-Manafi. Kepada Bapak Ustadz Rafiki Al-Manafi, semoga kami persilakan waktunya, dan nanti akan dilanjutkan dengan serah terima dari keluarga besar dan diterima dari keluarga besar mempelai wanita. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqina mafaza hadaiqa wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba.
جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على رسول الله وأصحابه الأخيار على رسول الله وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه أسألك الإجابة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun ka kersana Bapak Ustad Rafiqi Al-Manafi. Mudah-mudahan mantena selalu disehatkan dan juga untuk bertambah ilmunya semakin maju lagi. Mudah-mudahan doa terbaik dari kami. Mudah-mudahan buat Rafiqi Al-Manafi sukses selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kami akan melangsungkan lagi acara selanjutnya, yaitu penyerahan dari keluarga besar mempelai pria yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Syarif dari keluarga besar mempelai pria. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz Syarif untuk mengisi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal lulus kenehnya suarana. Ya maklumnya ari naon namina teh? Hiji jauh nomor kaduana beberesna ge pan qobla subuhnya. Tah uwih ti dieu mah hoyong tah eta. Abdulus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana nabiyyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usi wa nafsi bitaqwallah faqad fa'ajal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asilatur rahmi tusi'u rizqi wa tajidu fil umri. Wa qala aidan fi ayatil uhra silu arhamakum walau bisalam. Al hadis.
Wa badana salam tanda tawis kahormatan umat Islam. Sugriani puji anu maranti mangga urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ijati. Sugriani puji anu janten patali rasa mangga urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Lewat kodok kodar mantena urang samudayana. Dina sonten anu ayeuna tiasa patepung lawung fa ambrok jonghok. Dina raraga ngalaksanakeun sapalihna pangguna Allah nyaeta ahalan nikah anu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Sabadana di istrenan kalayan dibengket ku lafajaya 2 kalimat syahadat anu alhamdulillah ceprobi sinareng neng Livia alhamdulillah anjeunna parantos dibengket ku liila li kalimatillah anu mudah-mudahan cing janten barokah oge mudah-mudahan cing aya dina ridho maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin anu kusim kuring kalintan nepi hormat wabil khusus nyaeta keluarga besar sepuh oge nu disepuhkeun kusim kuring nyaeta Bapak pengeresa Bapak Haji Une di sakulawargi sinareng ibuna nu kusim kuring kalintan nepi hormat oge keluarga besar di keluarga Neng Livia nyaeta Teh Eli sakulawargi nu kusim kuring kalintan nepi hormat oge wabil khusus can panganten anu parantos di istrenan anu kusim kuring kalintan nepi hormat oge wabil khusus sepuh samudayana sepuhun sim kuring anu kusim kuring kalintan nepi hormat alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina saanu ayeuna detik ayeuna menit ayeuna urang samudayana tiasa nyekseni kalayan ngaleut-ngaleut ngabandaleut ngemat-ngematnya tampinan nya dina saanu ayeuna sim abdi atas nama muakalah ti keluarga sepuh sim abdi nyaeta bade ngajajabkeun ceprobi anu hapunten anu kasuhun sanes hapunten anu kasuhun ngaleut teh jalmina wungkul paknya teu aya canakna teu aya kapal kepeulna teu aya jungjang jingjingna teu aya estuning ieu makanya tinu janten sepuhna wabil khusus ka ceprobi dina ieu saah teu aya sanes ngadahupna ka Teh Imas anu mudah-mudahan cing janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah muga Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin kusim kuring kalintan nepi hormat dina ieu saah sim abdi atas nama muakalah moal seueur di pisaur sabab sadayana ge ieu teh teu aya nu asingnya teu aya nu asing sadayana ge alhamdulillah sepuh sim abdi wargi sim abdi sadayana malihan mah tadi teh harewos ulah lami teuing cenah tah ku aya sakituna sim abdi moal lami teuing Pak cukup sabaraha poin anu dibade kapayunkeun mah nya nomor kahijina sim abdi atas nama muakalah ti sepuh sim abdi teu aya sanes iwati bade nyanggakeun silaturahmi nyaeta ti RT 4 ka RT 5 paintennya anu mana saur Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Quran innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum tattaqun diantawisna jalma mukmin teh wargi urang samudayana da ti dituna ge cukleuk leuweung cukleuk lamping ge sami wargi urang ngalangkungan sahanya eta Nabi Adam alaihi salam sinareng Ibu Hawa alaihi salam. Tah ku aya nasakituna ngadahupna ka ieu tempat teh teu aya sanes bade nyanggakeun silaturahmina anu mudah-mudahan katampi ku keluarga besar Teh Imas di dieu sakulawargi. Sabab naon? Sabab saur Kanjeng Nabi asilaturahmi tusiu rizki. Berkahna silaturahmi bakal dijembarkeun rizkina ku Allah subhanahu wa ta'ala buktosna ieu seueur kieu nya rezekina alhamdulillah. Nomor kaduana wa tajidu fil umri berkahna silaturahmi bakal ditamian yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala anu malamandar khususna kedua panganten anu parantos di istrenan umumna kangge urang samudayana mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswa bari kayan barokah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji eta nomor kaduana bade nyanggakeun silatul jasadi bade nyanggakeun ceprobi ka Teh Imas ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal ti tengah-tengah nu segede mutu bila mana kadempet sok bitu si eta mah bahkan naon bahkan pingping cacing pingping cak-cak anak beurit kokotoran cing ke peuting urang pecak bilih kaburu tah eta nya nyanggakeun Neng Imasnya sadayana ieu teh ageung teh Pak ageung jasadna wungkul ceprobi tereres ditinggal tangtungan nama jangkung ageung tah ieu teh didikeun nyanggakeun ka keluarga besar di dieu nya sadayana
nyanggakeun ceprobi teh mudah-mudahan cing diaping dijaring direreskeun dina jalan agama Allah anu malah mandar cing tiasa bakti ka Allah sinareng ka Rasulna. Anu nomor katiluna bade nyanggakeun silatul malina. Anu mana silatul mali teh saur tadi teh henteu jangjang teu jingjing teu kapal teu keupel estu ningali gincing teh ngan ieu masalah kadarna ka nyaah ti sepuh nyaeta nu dicanakna sok sanajan raweuy canakeunana ageng kahoyongna ai kahoyongna mah wah tangkuban parahu teh digusur ka dieu nya dipasihkeun ngan ieu mah apa daya tangan tak sampai anu malah mandar naon malah mandar ieu teh canakeunana pasihaneunana tinu janten sepuhna mudah-mudahan cing janten ragi cing janten ilmu cing janten rezeki kanggo ibadah ka Gusti Allah nyanggakeun teh imas sakulawargi tilu tah eta. Anu nomor kaopatna bade nyanggakeun silatul wa'di. Anu mana silatul wa'di teh nyaeta jauh tibeh dituna anggang tibeh dituna nyaeta ngiketkeun dua tali janji antara ceprobi sinareng Neng Imas dina waktos kamari dina saanu ayeuna parantos disakseni ku urang samudayana sabab naon sabab besar Allah lamun mah eta jalma nu janji di hadapan manusia insyaallah janji di hadapan Gusti Allah. Bahkan saur sepuhna nyarios kieu kasim abdi wa amma bi nikmati rabbika fahadis dina ieu saah ceprobi Neng Imas Pak Uned sakulawargi sinareng keluarga ti Teh Eli samudayana nyaeta bade nembongkeun tawi syukur ka Allah anu malah mandar syukur eta disakseni ku urang samudayana insyaallah bila mana disakseni ku urang samudayana dina ieu saah insyaallah Allah bakal ngabulkeun kalayat aya dina kabarokan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin kusim kuring kalintang dihormat oge terakhir panginten alhamdulillah ieu ceprobi sinareng Neng Imas teh nyaeta batu turun ke siknae kalapa tonggoheunana sineng purun si adaek sarua bogoheunana alhamdulillah parantos dinikahkeun anu mada malah mandar urang doakeun ku urang samudayana barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalayan tengirangan rasa hormat ka pangarsa-pangarsa urang dieu wabil khusus anu biasa nyanggakeun sareng nyandakeun ieu acara. Mohon maaf kiranya pribados ada berdiri dan berbicara di sini mewakili atas nama keluarga besar panganten istri. Wabil khusus Pak Dewa, Pak Agus sekali Bu Eli. Oke panganten sakali hatur punten anu kasuhun. Ngarah teu deg-degan teuing meureun kitu guys. Ajengan hatur punten pribados sumarios di haflah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ajengan. Teuing aya waluh teuing aya pare ieu teh. Nya kitu. Aya salam di korangan teuing tunduh keneh komo sarare keneh mah ieu teh ngajawab salam ge jiga nu hoream gitu teh urang ulang nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabal ijabati hadhil walimah limang du'aya ilaiha walau kana minal ba'idah nahara kanat walailatan minal muslimina wal muslimah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah sayyidil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum min ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Wa qala nabiyyu ulang ajengan cek keterangan. Kalau tadi kalam Allah dengan Allahnya, kalau disebutkan jenengan Rasul atau dengan jenengan Nabi
serupa dengan sallallahu alaihi wasallam sebutkeun jama koret eta teh ya Allahu akbar ngomong kitu ge harese wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji fa in lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bubuka ngiring ka pangarsa ajengan Abah tadi meureunnan leuweung eurih sayang heulang digempur ku alap-alap kan itu beteung perih dahayang tuang dan memang geus beurang itu kan gitu singkat padat teu paruguh we gitu kalayan nyanggakeun asmana kulawargi besar panganten istri wabil khusus Pak Dewa Pak Agus kali Ibu Eli pribados dikawitanku Bismillahirrahmanirrahim nampi pangarsa karena naon anu pamasrahan ti pangarsa atas nami kulawargi besar ti panganten pamegat wabil khusus kasepuhan pribados Bah Uned rebu nuhun nu aya da geus panjang ngulibak di dinya nya pondok ngulibak komo geus diamplopan sakitu nya terehkeun we gitu hiji silaturahmi nah aduh Masya Allah luar biasa saur Nabi kabita tadi saha anu hayang panjang umur bari berkah umurna kitu tadi ge panjang parak rezeki tebih balai sambungkeun silaturahmi piraku teu kabita sok sanajan ti tadi RT 4 ka RT 5 lamun teu kieu mah jarang silaturahmi teh jigana mah kitu. Alhamdulillah momen yang sangat luar biasa, momen anu agung, momen anu sakral nan suci. Urang tiasa hadir tepung lawung amprok jonghok patupang wajah komodei kasengkerku suasana Idul Fitri sok sanaos di akhir Syawal. Ku kituna teu hilap kulawargi besar panganten istri nyanggakeun taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidinal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin amin ya rabbal nyanggakeun wilujeng boboran siam 1 Syawal 1445 Hijriah nyuhunkeun hapunten lahir sareng batin teu hilap nyuhunkeun hapunten tadi kadua panampian tempat segala rupina anggang tina utama tebih tina utami jauh tina kaumuman ari hoyong mah di gedung Manggala Wana Bakti nya kitu nu gede nu panjang nu luas kitu ngarah lengser jeung tadi panarik ngeunaheun tarikna kulantaran sempit gang senggol bacok sakari deui hatur punten anu kasuhun karena kakirangan sareng sagarupina komo engke tadi ge bada subuh ngan qobla subuh gitu qobla daharnya qobla duhur itu cenah Padewa bilih karaos asin teuing lada teuing kirang raos hapunten maklum meureun sadaya ge ngamaklum warahmatullahi wabarakatuh maturkeun ka kersana Bapak Ustaz Heru alhamdulillah anjeunna sering humor oge nya resep seueur kanu seueur humor teh satosna penerimaan diteraskeun kana acara simbolis kesadayana panitia sumangga untuk membereskan simbolis satosna simbolis diteraskeun kana foto keluarga yaitu Ibu Besan, Bapak Besan dan juga kedua mempelai. Sumangga kau ka panitia untuk membereskan simbolisnya. Ya sambil berjalan dengan foto pengantin sambil mengamankan simbolisnya.
Ya, semangat kok panitia untuk membereskan simbolisnya. Berat lima, kalinya ibu-ibu. Asap kalinya tuh nonton. Kayak saya mah. Ibu, Cakep. Cakep. Satu senang ditransferkan acara foto pengantin akan dilangsungkan dengan acara sawer pengantin kepada Bapak Pimpro. Alhamdulillah sudah siap. Pimpro dari RA Putri Organizer, mudah-mudahan sehat selalu Bapak dan juga semakin sukses lagi untuk kedepannya. Kemana? ke Badung ya. Itu benar ke Mang Dewa kadinya heula tak saja serek mah. Bedanya eta bapak benar. Ieu mah abi kitu kaharep. Sak atuh bener-bener. Salah. Foto salah. Bapak bener mah kudu pakai trek mah aku Mang Dewa. Lu kan itu. Baru saja trek mah. Kawan. Kita lupa pas sok aja nantang apa bilangnya kudu pantas. Alhamdulillah foto keluarga Ibu Besan, Bapak Besan sudah rese, dan untuk keluarga yang belum kebagian nanti ya akan menyusul karena ini khusus untuk dokumentasi buat kedua mempelai kita. Semoga akhirnya ulang taskin karena acara sawer pengantin kepada panitia untuk menyiapkan 2 kursi. Semoga urang teraskeun ke acara sawer panganten. Ieu alhamdulillah aya hadiahna TV 14 in oge sepeda motor mung berkredit nya nyanak catatan nyalira nya. Mudah-mudahan anu kengeng koin engke tiasa dilelonkeunnya di panitia canak hadiahna insyaallah. Nya sanes insyaallah ieu mah tos pasti.
urang doakeun matakan panganten urang doakeun ku urang sing nu tutraut dina rumah tanggana nya sing seueur milikna sakumaha nu dicita-cita ku mantena sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Semangat Ibu juru kawi. Oke, ti keluarga besar anu bade. Oh iya ibu boleh diatur. Ya. Cik. Alhamdulillah ayeuna bade pakaulan kasep gelis mohon urang ngarajahan heula nya nyuhunkeun mohon sampurasuna karmohona ka Gusti Nu Maha Suci nada pangajian pangraksa para abdi-abdi seni gaguar jalan raratan gaguar jalan raratan gaguar jalan raratan katampian gesan mandi kaluwi sifat tahunan leuwih nu waruncurang diri-dirian sakiwari rek buru tujuh ngaliwatan pajajaran pun sampurasun karmuhun kayang Prabu Sili wangi lu gelar di tatara Sunda muga nyebarkeun wawangi lu gelar di tatara Sunda muga nyebarkeun wangi Taacan tenang pokoknya mah ulah diawarkeun can diawarkeun pasti narungguan doa naking dua jemat naking kembang socang apa serang ibu hidup teng anyar panganten nu tepura kaya ditewanci nak nastiting tataharek indietan nu dipalar kabar jalan Bismillah ya nawaitu nyebat asmang ning pangeran gedep dong keurin dengan mugia keselamatan salamang hidup ayana masing kandang acan sekedap bapana ya kanya asal sekedap sok lajengkeun monggo tutulung aku sentengan diri pribadi hidup teh ayeuna tos pangantenan masih tetap dina iman dina Islam kitabna suci Al-Qur'an
ngancik ngawelas asih ya abdi rek wasiat ka hidup geulis kasep dina jero rumah tangga pacuan tong aing-aingan bisi teu katitip rizki bisi teu kalah bagja dina galih iman cing tahan dina godaan paripaos nyami tutur ngedalkeun katineung ati geura bawa geura tampa cing jadi jimat pangriki jadi jimat pangsujudan dibekeleun hirup anjeun amin ya robbal alamin moga Gusti nang tayeuh Kehalan neng ibu urang etang heula bu etang heula awitan kubah semalahnya bu yuk bismillahirrohmanirrohim mangga pak kapalin dia pak kapayun pak sepanas ke kamera awur duit lagi awur deui awur keun di awur kapalin pada dene awur ala apa ya kene beasna di awur deui duitna di awur aya harta 100.000 kaluhur lung kakaler ya siap lung kawetan duitna di awur aya kene awur deui duitna di awur deui awas panganten pilih kain panganten agale aya kene ibu aya kene alhamdulillah atos panganten karunya panganten atosnya ya alhamdulillah acara sawer panganten parantos rengse ayeuna satos sawer panganten diteraskeun kana acara pecah ketuban pecah kendi ya manawi teh pecah ketuban